Abdi teterang kumaha carana maos sareng nulis. Ayeuna sadayana tos robah. Anjeun anu atos ngabimbing abdi. Anjeun ajarkeun abdi maos sareng nulis. Anjeun bukakeun lawang sumanget pikeun ngarancang kahayang. Abdi teterang kumaha lamun teu aya jalmi sapertos anjeun di dunia. Anjeun jalmi anu tiasa mukakeun jalan pikeun mangsa kaharupna. Mukakeun gerbang dunia kanggo urang sadaya. Ibu Bapak Guru, jasa ibu sareng bapa samudayana. Lir jaladri tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan, matri dina sanubari, mancuh dina lelembutan, piwuruk miwa atikan kasuhun katampi pisan. Ibu Bapak Guru, genep taun sadayana sasarengan, tinang tos seueur kalepatan, sinareng kaluluputan. Sameme abdi sadayana lunta, abdi nedda dihapunten tina galih nuwening, tina manah anu setra taya geuneuh melekmek, estuning celik putih celak herang. Ibu Bapak Guru, dinten ieu abdi pamit, mungkas mangsana atikan, pidua anu diteda gesan lunta nyaruang, atikan anu langkung jembar. Pileleyan Bapak Ibu Guru anu heman, pileleyan paturai patepang deui. Hatur nuhun ka Ananda Wulan anu parantos maoskeun puisi nu judulna Guru Pamuka Gerbang Dunia.